Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa ari ieu eta bab taqwa. Hiya ari itu taqwa imtitsalu awamirillahi eta ngalaksanakeun kana sakabeh pirang-pirang parentahna Gusti Allah. Azza bari maha mulia Gusti Allah wa jalla jeung maha agung Gusti Allah. Wajtina bunawahihi jeung ngajauhan kana sakabeh pirang-pirang laranganna Gusti Allah. Sirron kalawan rerencepan wa alaniyatan jeung kalawan terang-terangan. Fala tatimmu atuh moal bisa sampurna itu takwa illa bitakhalli kecuali ku ngosongkeun angkulli radilatin ngosongkeun tina saban-saban kagorengan wa tahalli jeung kecuali ku ngahias bikulli fadilatin ku saban-saban fadilah. Fahiyatah ari itu takwa at-tariqu eta jalan alladzi anu man anu ari sahaning jalmana salaka eta nyukcruk itu man hu kana itu ladi ihtada tah bakal menang pituduh itu man. Wal urwatu wa jeung ari itu takwa teh al urwatu eta tali al wuthqa anu kuat allati anu man anu ari saning jalmana istamsaka eta nyekel pageuh itu si man bihakana itu lati naja tah bakal salamat itu man. Wa asbabuha jeung ari pirang-pirang sababna itu takwa teh katsiratun eta anu loba kacida. Minha anu eta tetep bagian tina itu katsiro ayyulahidu ari yen nilik-nilik saha al insanu insan annahu kana yen saestuna itu insan abdun eta hamba dzalilun anu hina. Wa anna robahu jeung kana yen saestuna pangeranna itu insan qawiyun eta zat anu maha kuat azizun turdat anu maha gagah. Walayam bagi jeung teu pantes lidzalili pikeun anu hina naon aya sia yen gawe maksiat itu dalil al aziza kadat anu maha gagah li anna nasiyatahu karna yen saestuna ubun-ubunna itu dalil biadihi eta tetep aya dina kakawasaanana itu aziz eta tetep aya dina kakuasaanana itu aziz. Wa minha jeung eta tetep bagian tina itu katsiro aya tadzakaro ari yen nginget-nginget itu insan ihsanallahi kana kasayanana Gusti Allah ilaihi ka itu insan fi jami'il ahwali dina sakabeh pirang-pirang tingkah. Waman jeung ari saning jalmana kana eta bukti itu man kadzalika eta kitu eta nginget-nginget kana kasayan Gusti Allah dina sakabeh pirang-pirang tingkah layam bagi eta teu pantes layam bagi tah teu pantes naon anta jahada yen ingkar itu si man nikmatahu kana nikmatna Gusti Allah